kamanakeun taneuh teh lil wajhi kana beungeut nyebut rarai aya nu mihelaan beungeut kana beungeutkeun we lah nya kana beungeut wal yadaini jeung kana dua leungeun ya beungeut jeung leungeun ieu teh badalan an wuduin barina jadi gaganti tina wudu au guslin atawa tina adus. Jadi wudu bisa digantian ku tayamum, adus oge bisa digantian ku tayamum. Carana tepikeun taneuh hiji kana beungeut, dua kana leungeun, dua. Kumaha nganepikeunana diteplokeun atawa di kumaha ke praktekna di payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji sinareng syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat sinareng salam mugia sapapaosna dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina para sahabatna tabi'in atba'u tabi'in bahkan dugi ka umatna dugi ka yaumil jaza. Mudah-mudahan menginginkan syafaat anjeunna amin ya rabbal alamin. Amin. Dipayun saja ngaturkeun nuhun ka pengatur waktu kang jajab acara anu parantos masihan waktos kangge ngalajengkeun hancadaresan fan fikih anu dicandak tina kitab Fathul Qarib atana fi Hasyah al-Bajuri. Kang yang mukadimah cekapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau siap sadayana. Paslun pitayamumi nyarioskeun tayamum. Ari tayamum teh ngusap beungeut jeung ngusap leungeun ngangge naon? Ngangge taneuh ke praktek nawang samikeun di payunnya. Naon atuh ari tayamum? Cik urang lamun ditaros naon ari tayamum? Nu kitu nya. Tah nu kitu nya ari tayamum teh lamun ditingali tina segi bahasa mah al-qasdu kadar-kadar ngamaksud. Berarti lamun urang ngamaksud kana naon wae ngaranna teh tayamum ngancik lugat. Geus ulah pati diperdalam eta mah nya. Wasar'an ngaran tayamum ceuk sara nyaeta isolutu robin tohurin lil wajhi wal yadaini badalan an wuduin au guslin. Nu dingaranan tayamum teh isolutu robin nganepikeun taneuh. Nganepikeun taneuh. Tohurin taneuna anu suci. Kamanakeun taneuh teh lil wajhi kana beungeut. Nyebut rarai aya nu mihelaan beungeut kana beungeutkeun we lah nya kana beungeut. Wal yadaini jeung kana dua leungeun ya. Beungeut jeung leungeun. Ieu teh badalan an wuduin barina jadi gaganti tina wudu au guslin atawa tina adus.
Jadi wudu bisa digantian ku tayamum, adus oge bisa digantian ku tayamum. Carana tepikeun taneuh hiji kana beungeut, dua kana leungeun, dua. Kumaha nganepikeunana diteplokeun atawa dikumaha? Ke praktekna dipayun. Teraskeun. Au gosli ngudwin bisaro ito mahsusotin, atawa tayamum teh nayamuman hiji perkara anu teu bisa dikumah ngan eta mah ngangge syarat anu tangtu kayak dipayun deui nya. Teras wasaro itu tayamumi khamsatu asya'a, syarat tayamum teh eta aya 5. Lamun syarat wudu aya sabaraha? 10 nya. Keun sanajan teu katalar ge da praktekna mah bisa nya urang mah nya. Hebat tah. Syarat tayamum mah aya 5. Mana nu 5 teh? Hiji bisi rek tayamum ya. Ahaduha wujudul mudri bisa parin au marodin. Nomor kahiji ayana uzur. Uzur teh naon lain gering uzur teh. Ayana hiji alasan anu teu bisa make cai nya. Uzur di dinya teh. Hiji alasan anu teu bisa make cai, bisa parin ku sababnya nyabaan lumpangan we mapai-mapai kampungnya, au marodin atawa ku sabab gering. Paling nusok terjadi di urang mah ku sabab gering. Lamun di naon dirawat di rumah sakit leungeun diinfus ceuk dokter ulah kakeunaan cai, maka bisa eta teh digantian ku tayamum. Pikeun salat teu purun salat lagi keur gering mah nya. Keun eta mah ada pilihannya. Ngan lamun teh mah gering tapi kuat kene salat. Ngan mual salat orang tanya teu purun wuduna tayamum ribet hese. Kahade lamun mual migawe tekadkeun eta teh doraka. Da urang aya kewajiban salat. Mun paleuheung teu salat ditekadkeun doraka daripada nya teu salat nya teu ngarasa dosa nya.